Kumaha kan? Wabarakatuh sampurasun, dulu di lembur, baraya di kota Bandi, di channel Jagat Kasep. Ayeuna urang ke area yang badminton, nyari badminton, nu aya di luar Cikarang. Ya, kumaha karameanana, ya, pantau terus di channel Jagat Kasep. Oke, ayeuna keur jeung atlet terkenal Saudara Bayu. Kumaha kan? Main di Cikarang kumaha rasana kan? Mantap, bagus. Jadi lebih dekat ke rumah. Tidak jauh-jauh. Bisa wae. Kira-kira dari rumah kan dia perjalanan seberapa jam? 10 menit. Oke. Pokoknya ya Kang Bayu ngiluan turnamen oge tapi hanya kalah juara lah gitu ya. Oke, ayo non. Siap. Dar, masakan mainnya pada sekali wae. Out. Jauh. Bisa. Tuh tingali ya karamean aya di gor Ciherang ya. Namun di dia futsalna, di dia teh futsalna ke isbea. Soalnya geus jam 11 jadi henteu bisa ngagunakeun di futsal. Ayeuna ke badminton. Ya. Badminton dia. Wah. Pokoknya rame sih. Si Gedeon Kevin eleh tuh itu ya ayo eta orang tuh bisa main ayo orang masih gitu. Urang keur ningali anu keur lembur dalam pagawean gitu ya. Duka ngagawean naon, duka di beteungeun seueuh duka kumaha ya. Oke, urang tingali deui. Ayo. Ya. Oh, eta musik di launan urang mesti beunang copyright. Mapeng? Oke. Mapeng? Kenaon musik launan copyright bahaya ya YouTube dia musiknya iya tuh launan itu Mang Apeng ke diajar komputer Malam-malam lembur. sinaria jadi ya teh biasana Mang Apeng teh sok Bali jam 8 sok Bali. Tapi ya sinaria gitu kahayangnya luar biasa, semangat muda kene kayak dia can Bali tapi telem-elem tuh dia pegawaian. Oke, semangat 45 apa ya? Semangat. Dadah.
hatur nuhun anontos nonton di vlog Tepararugu gabut urang. Dina poe ayeuna tongkoh di like, comment, and subscribe. Pakai bread subret ya. Tongkoh dibagikan ngarah-nyarahun babaturan maneh sadayana. Sakitu nu kapiatur ti Jajat Kasep Sampurasun dulur.